Hidir lempang di jembatan aya menta-menta. Aduh sakjana Pak abdi encan dahar ti isuk datang ka ayeuna. Kangjeng Nabi Hidir mah langsung boga duit sadirambikeun kabeh plak. Geus bunga heuh. Kangjeng Nabi Hidir langsung berangkat. Memeh pasar aya jelema sataranjang caknya napa ieu abdi tiris jasa teu boga baju abdi mah ieu baju bae oh teu boga baju bakujana dibuka tah pake jadi nyana sataranjang Kangjeng Nabi Hidir ke kaos cangklek doang geus teu bakena naon calana kolor sakieu jeung kaos cangklek geus barang datang ke permukaan pasar aya deui jelema menda-menda baduh abdi mah ieu keur kesulitan jas lamun datang ka poe ieu abdi teu boga duit ieu mah geus bae bahaya jasa jang diri abdi keluarga abdi acak-acakan hiji ditagih hutang 2 candahar 3 ibah ge teu boga demi Allah cak eta jelema abdi susah jasa tang ngadenge demi Allah duit pan geus eueuh baju geus dibikeun tinggal awak doang ya nyana ngarewas jual kula anggap kula ieu abid masyaallah datang ka kos kitu tak Kangjeng Nabi Hidir bener jual ditawarkeun di pasar lah dijual we geus bawa duit jadi abid ngabidkeun sorangan nulungan batur perlu dikajahokeun ku urang ketika jelema maling aya sani sobeun sariqah 500.000 minimal benang nyana potong leungeunna nu belah katuh sakieu ya Allah ya Rabbi wasariqu wasariqatu faqta'u aidi alhamdulillah cenah kula mamaling ge aman-aman bae teu beunang nuhun jasa aman kula pernah maling motor maling mobil batur mah bareurang kula mah alhamdulillah salamet bahkan batur mah jadi pejabat teh korupsi beunang ku KPK kula mah teu alhamdulillah selesai teh urusan cahan paeh panggil diselesaikan ke Rabbul Jalil. Aduh nungguan proses jana angel ta urang nu maling-maling di dieu teu beunang nu zinah encan dihad jan diranjam nu mabok encan dihad nah ieu kan kudu diselesaikeun ke di akhirat diselesaikeun urang nungguan nyana angel hayang gegeraan nu ka neraka ge angel amat sakeuna ieu aing hayang geura aya keputusan ka sorga ka neraka ulah kieu bae ieu angel cak desa urang teh emang isya putusanna naon aing mah geus jelas tah bukuna ge neraka pantes atuh ai angel mah tetep nu ka neraka ge angel bae karasa angel cak disarumpahan kuno narangtung tadi sarumpahan dua angel pan diproses tah ieulah hisab eta urang nangtung nungguan hisab tapi aya sarombongan geus teu nungguan deui langsung
mau bendera. Wah, orang nanya itu rombongan mana? Itu mah rombongan dekat surga. Ka surga benderana di bade leuk sia koneng apa hejo. Aya anu yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Masyaallah, kari. Rombongan nu dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq, rombongan nu dipimpin ku Sidina Umar, rombongan anu dipimpin ku Sidina Utsman, aya 300 bendera Engke bakal yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Tinggal orang kuari milih benderana apa PDI, Golkar, PKB, Petilu. Insyaallah engke ge di ditu aya eta ge bi ghairi hisab langsung jungsruk bae. Ngusruk ka jahanam. Waduh. Peu cenah kiai sombong amat. Iya tuh lain sombong emang Golkar mah pinarakaan. Malamun sia teu nekadkeun Golkar bakal ka neraka cilakas ya. Ye. Emang sia di Golkar betah gitu. Emang ngabejaan bae. Pan cenah kiai kitu amat emang di Golkar kiaian. Kiai ge ka neraka. Ah, cenah kiai mah sombong, ya ai keur sombong mah sombong tuh ai. Dia kadeleuna bangunna teu balener. Aya meureun hiji dua mah. Nu rada. Itu cenah kiai na ge teu bener kumaha cenah nu lain kiai na atuh mimbabi aola teh mah. Mimbabi komo. Aduh, kumaha cenah kiai itu mun eueuh partai. Partai ulah dieuweukeun ngan si anu bener. Bener henteu sia bisa henteu ikhlas. Asup Golkar ikhlas mukhlisina lahuddin. Caki podoli boro-boro di partai aing ceramah gitu bisa ikhlas. Ki podoli nembalan. Jadi cak gaji pendi boro-boro ceramah aing maca bamaca teu ikhlas. Oh hese tah ukuranana eueuh nu jadi ganjaran lamun teu ikhlas sakitu. Tak wari maka karak we jaheuh. Oh berarti kiai anu ka neraka atuh tunjuk ku sia neraka. Ulah cak aing cak sia. Sia maka aing bae deui. Caki uci ge aing bae pake kokosen ku sia. Aing mah toser doang. Maksudna perbaiki yuk orang pabisa-bisa boh di partai boh di organisasi komo ngiai Cenah kiai hese ikhlas. Hese ikhlas teh hese. Manyai batur dahar sarua jeung siang nginum sarua hees sarua bisa sia henteu ukur atuh batur mah saeutik daharna bisa ikhlas sia mah dua boboko jang naon atuh ikhlas saja. Nah ieu urang keur nyaritakeun Kotusari mana teuing lobana meureun engke jaga di Robul Jalil urang nonton tatangga urang anu teu nu dipotong di dunia atasan urang nu korupsi teu beunang waktu di dunia aya anak urangan nu beunang iya sia horeng mang sia naon kula sok maling di duniana goblok beureun sia emang sia nu ngadidik pan kula bareng jeung abah kula lo ngomong sia oh ini ada sakomplotan wah masya Allah introspeksi diri urang mumpung urang dibere modal umur tur sehat jang memperbaiki diri urang memeh maot
nukung si maling tobat nu encan maling ulah tinggal gitu bae sama deuleu ka hareup moal kebel deui ieu moal kebel deui paeh urang kabeh tenang hirup teh tentrem hirup ketika urang teu boga salah jeung Allah jeung makhluk datang malakal maut teh hampang. Assalamualaikum. Salam. Saya abdi malakal maut dicabut nyawanya. Insyaallah ditungguan ti kamari. Kan cek malakal maut atuh geus deuk naon tulah aja salat alhamdulillah puasa alhamdulillah kula maja codekah eueuh geus keur hayang kapanggih jasa jeung Allah. Tuh kan geunah. Nah datang teu salam deui malakal maut kana joreng. Weh. Saya. Aing malaikat pencabut nyawa. Oh, malaikat Israil. Hah. Naon tuh ka dieu lontal-lentol. Aing nyabut sia. Aduh ulah waga, mit. Mit kumaha men gunung sia mit. Enaon emang? Lo bacan aranggeus motor kreditan can anggeus mobil gitu kene hutang kabang Masya Allah berbagai permasalahan can anggeus berat hendak ketika sakaratna eungap hese loba hal anu melang loba cenah aya si anu gede hutang tapi babari sakaratul maut nyana teu melang datang malakal maut. Nah, saya malakal maut. Menjawab nyawanya. Pasti bangun tenang amat. Tenang kumaha aja hutang gede hese mayar. Kumangke bae kena. Tas blang teh mah. Tas blang. Atuh duit 2 miliar ai imahna ge jeung awaknya namun dijual paling 100 juta. Nah, atuh hese mayar mah. Ya Allah ya Karim. Lah iyalah. Yang memperbaiki diri orang ngaji teh ya maksudna supaya nyaho kana bener jangan laksanakeun bener nyaho kana salah jang rem ulah ancrug kana salah wala yummanuhurun biadin ulah ditembukeun jelema merdeka kalawan kawasa nu aya sanksi kudu dipotong leungeun maling harta manusia makan lain harta kecuali abid jelema merdeka mah teu kaasupkeun harta mun abid budak belian amat budak belian rokiko eta adalah sarua jeung hewan bisa dijual belikeun satungtung can dimerdekakeun ari jelema merdeka mah cara urang teu bisa dijual belikeun haram jelema dijual belikeun eta cenah aya di Jakarta nusok ngajualan awewe eta mah sapotong dijualna eta mah baena surah warukbah dijual eta ge lain dijual sewa ke naudzubillah min urang mah jaritakeun haram di luar urang mah aya nu boga proyek eta nu boga proyek eta jual beli teh boga imah teh jual beli apem mucikari dan lain sebagainya urang wah ieu naudzubillah min jadi jelema merdeka mah lain harta geus teu bisa dijual belikeun aya ge baheula mah di negara maju Amerika disandra anak jelema beunghar anak seorang pengusaha miliuner
anakna disandra ku bajingan telepon bahwa anak bapak ada, tetapi tolong tebus 1 triliun, ada uang jam sekian, taruh di sana, selamat anak bapak. Tidak ada, jangan harap. Woi, eta di Amerika baheula teu betah gua hirup di Amerika tuh. Sekarang itu eta terus ditiru ke Indonesia. Di Indonesia gaya terus kan kelasna we kelas cacarek. Tapi kan riweuh aya tah penyanderaan nu kos. Ari jual beli mah ilmu merdeka lain harta teu bisa dijual belikeun. Geus, andai kata aya jelema anu ngajual jelema teu bisa ditempuhkeun kemudian dipotong leungeun teu bisa. Aya ge terjadi baheula dhaif hadisna. Utia birajulin yasruqul sibyan, aya hiji lalaki dipanggil ku Kangjeng Nabi anu boga kasus maling budak laletik dipaling. Kemudian dibawa kunyana ka pasar, tuluy fayabi'uhum dijual. Jadi kujada dianggap dijadikan budak. Fayabi'uhum fi ardin ukhra. Jauh. Sebab sadaerah mah bakal kanyahoan, pindah. Mungkin urang mau provinsi. Karena kasrat panggil ku Kangjeng Nabi, saged dipanggil kupiat sia tuh. Otong leungeunna. Eta kan ngajual budak. Oh eta hadis dhaif. Nu jelas jelema merdeka dijual belikeun teu meunang haram. Andai kata terjadi aya pamalingan jelema haju dijual, tetap kena sanksi ngan sangsina lain sanksi sariko. Aya deui. Iki Kangjeng Nabi Hidir. Kangjeng Nabi Hidir lempang di jembatan aya menta-menta. Aduh, sakian apa abdi encan dahar ti isuk datang ka ayeuna. Kangjeng Nabi Hidir mah langsung boga duit sadirambikeun kabeh. Plak. Geus bunga heuh. Kangjeng Nabi Hidir langsung berangkat. Memeh pasar aya jelema sataranjang caknya napa ieu abdi tiris jasa teu boga baju, abdi mah ieu baju bae. Oh teu boga baju bakunyana dibuka tah pake. Jadi nyana sataranjang Kangjeng Nabi Hidir ke kaos cangklek doang. Geus teu bakena naon, calana kolor sakieu jeung kaos cangklek. Geus barang datang ke permukaan pasar, aya deui jelema menda-menda baduh abdi mah ieu keur kesulitan jas. Lamun datang ka poe ieu abdi teu boga duit ieu mah geus bae bahaya jasa jang diri abdi keluarga abdi acak-acak. Hiji ditagih hutang, 2 candahar, 3 ibah ge teu boga demi Allah. Cak eta jelema abdi susah jasa. Tang ngadenge demi Allah. Duit pan geus eueuh, baju geus dibikeun, tinggal awak doang ya. Nyana ngarewas, jual kula anggap kula ieu abid, masya Allah. Datang ka kos kitu tak Kangjeng Nabi Hidir. Bener jual ditawarkeun di pasar, blah dijual be, yes, bawa duit. Jadi abid, ngabidkeun sorangan nulungan batur. Nulungan batur ngabidkeun sorangan. Urang mah anak hayang dagang, modal aya di urang. Menta bah, ieu mah ieu hayang aya modal we setting. Nangan sia eta kakolot goblok di sekolah kos kitu eta. Tolong aya ku jelema ge. Masya Allah, lain dijejeh-jejeh. Eta cacak ka anak atau komo ka batur.
Perepet dur pet. Aduh, ulah culak-culak ka dieu sia. Bang ora optimis amat sih. Ika jurang hadir kuara. Masya Allah. Maka Kangjeng Nabi hadir teh atuh kulantaran abid gawe nyana. Gawe teh biasa. Ya Allah, kutubul aulia, bahkan nabi. Nyana teh biasa bae gitu, gawe bareng jeung batus. Meunang meureun sababaraha bulan. Nah, ieu bosna teh deuk ka Mekah. Kabeneran dek ngabangun imah tah diserahkeun kanyana ka Kangjeng Nabi hadir lantaran gagah gawena cak bosna ieu gambar imah tuh batu-batuna pasir-pasirna nah alat-alatna segala rupa tah modalna ieu bos dek ka Mekah mangkaning 15 tahun ka Mekahna lempangkan ti Baghdad Mekah zaman harita lah gitu. Ieu mah penting mah bapa balik geus aya ngawujud geus kieu. Mangga cek cenah. Insyaallah dilaksanakeun. Berangkat bae tah bosna ka Mekah. Meunang meureun 2 poe balik deui lantaran aya nu tinggalin. Balik deui ka dinya. Masyaallah eta imah geus aya. Percis kumaha nu digambar we kos kitu. Eta bos lagi kieu bae. Ieu mah persis gambar ieu. Ieu ka mana ieu jelema jeung sanu nyieuna ieu. Sang dipanggil. Aya sakali abid. Nangieun sa? Cicing. Nangieun sa sia ieu? Cicing. Mun teu ngadenge wallahi aing nanya ka sia. Ieu nangieun sa mun teu make wallah mah moal bebeja. Apaan urang mah? Bo sadoy. Jadi tanya cana tuh, lihat tuh. Masya Allah. Oh, barita akur jeung gambar. Iya mah akur jeung gambar. Tadi tanya teu daek naon, teu daek cenah. Enggak. Kulantaran mereka wallah. Nang abdi ceknya. Isi bisa kos kieu kumaha? Carana aya. Abdi gadoa ka Gusti, cek cenah teh. Aja diwujudkan ku Gusti. Aisyah maksudna abid ngadoa kitu hayang naon. Bapa ka Mekah berangkat satahu. Abdi ditugaskeun ngagambar, abdi ngadoa bae ka Gusti supaya wujud. Maksudna abdi supaya teu digawe ibadah ka Gusti mat zikir tafakur ka Gusti. Masyaallah. Keke bid Aisyah saha? Sia saha sabenerna aya. Asana potongan pendi mah lain kieu ye. Pendi mah bangkawara. Ini lain ya asana ya. Potongan bener ieu mah jelema ieu. Sasya. Tidak akan ngajawab. Tapi begitu wallah aing nanya ka sia demi Allah sa. Kakarak bebeja abdi Khadir. Khadir Nabi Khidir. Naam. Aduh, atuh sia lain bebeja aja kana teh. Atuh hahampuran, jadi hahampuran geus teu Kangjeng Nabi Khidir. Kanjeng. Kumaha dongengna sia bisa jadi kieu jadi abid. Dibegakeun sakumaha tadi. Masya Allah kan. Hanya nulungan batur. Eueuh jang sodako wani ngabidkeun soraga dijual ku batur. Panta lain lalawora tah mah. Kakarak dirinya nyana men tadi bimbing cak bos teh lah dunya mah eueuh nanaonan kula mah hayang dibimbing bae. Dibimbing naon cak Kangjeng Nabi Khidir. Dongeng-dongengna maneh mah tu lain deui, lain cara jelema biasa pangbimbingkeun bae, abe bisa hiber. Naon? Segala yang bisa hiber segala. Ulah suka yang bisa hiber, ulah suka yang nanaon ente bayang deket bae ka Allah. Akhirnya dibimbing jadi wali. Tuh kan, Masya Allah. Ngahiji jeung tukang minyak sengit. Aya urang sengit-sengit. Ngahiji jeung tukang minyak tanah. Bau minyak tanah mah aya bae kajen kuku wage. Ngahiji jeung tukang ngabohong. Aya ngabohong.
ngabohong teh jadi watek ngabohong. Nah hiji jeung wali Atuh kabeleteran cahaya wali teh jebar sat nyulusup ka jero hate. Tentrem adem anu tatadina peuting teu daek hees barang ngaji di wali hees bae. Betah ya kana ieu jadi geura hees. Eta ge ngaja mah hees geura hees bahkan lain di imah bae keur ngaji ge hees. Eta teh min fadlillah hadza min fadli rabbi beuh pamere Allah eta kos kitu. Sekolah sok dihudangkeun kege hudang sorangan nya ge ngarenjak jisial aing ge. Aduh Gusti Allah lagi kage Nabi dir. Wah. Contoh di jelema hebat. Contoh di jelema hebat ya mah. Jelema dermawan jasa lantaran sugih. Mun muludan 5 sapin bual deh. Aqua ditangkes kunyana sebar 1000 bae. Weh gitu kene. Ngabangun masjid sabaraha kurangna. Ayo. Sajaba di dinya dinu sajen-sajen. Terkenal jasa kadermawanana. Yatim piatu disumbang, fakir miskin gitu kan. Nini. Komo jahe mah geus ulah dicaritakeun. Waduh. Terkenal ta jelema sugih jasa. Sugih jasa. Jelema susah boga embe 10. Hayang jagjana kapanggih jeung jelema nu dermawan. Eta boga ilmu na hebat amat cek jana ku barahan teh hayang kapanggih teh lain naon berarti ahli sorga cek jana memeh di akhirat hayang kapanggih we di dunia nyana ngalengis bae ka babaturanna aing hayang kapanggih jeung jelema nu kebarahan jasad ya naonan sia hayang kapanggih jeung engke di akhirat aing sugan mah nyana ka sorga haju aing ka deuleu ayo kunyana digerokeun. Dai, sia nu pernah wau jeung aing nya. Aya milu jeung aing ka aing hayang kitu. Emang dekat Bandung. Entah ieu mah susuganan. Jakang jeung Nabi ge pan boga syafaatul uzma teh japaatan jelema nu cilaka. Anu teu cilaka mah geus teu kudu syafaatan pan boga kanjing Nabi. Tah jelema anu ditimbang loba salah, ditimbang loba salah tak encan dikanarakakeun. Begitu can dikanarakakeun ditanya, sia kunaon dia?" Tekan neraka kayak nungguan kangjeng geus jelas ka neraka. Justru ku jelas ka neraka kula endek ngumaha ka kangjeng. Urang ge pan ieu aya anu aman-aman bae mah teu ditahan di polsek atuh endek minta tulung ka saha teh guru. Tapi anu digiring mah ka polsek nya minta tulung ka saya aing ka saing tah eta. Ieu jelema geus jutaan. Boga salah salat teu pati bener. Aya magrib isya eueuh. Isa subuh eueuh. Aya nu rajin aya jam 8 malulu. Itu bagus sih jabat usu. Geus loba-loba bae lah geus salah ladar kada ge kasalahan. Malaikat. Cek malaikat teh hai sia cek malaikat. Kunaon cara ricing di dieu bae aing? Disungkruk-sungkruk di balakan neraka. Ulah waka. Gampang kami sadar dekan neraka. Sadar sia, sadar. Meujeun atuh sia sadar mah. Deuk teu sadar kumaha tuh. Jangan ka deuleu lawang neraka doang ku kami. Sia lain geura kadar itu keheula nungguan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah barahan jeung bageur. Karasa ku kami ka bageuranana ieu keur nungguan. Nabi sasia? Nabi Kangjeng Nabi Muhammad. Sia wau, ai wau teu ngan ku kiai sok didongeng-dongeng. Itu lain tuh Kangjeng Nabi. Lain. Pasti disebutkan lain. Kasep Kangjeng Nabi. Eta badigul gitu atuh. Kami sok didongengkeun ku kiai rambutna ikel, irungna mancung, bulu matana bentik. Terus we kabeh geus dicaritakeun.
kawaos geus aya teh kami moal nyalahan eta tujukeun waktu lain jol Kangjeng nah ieu asli malaikat ieu umat anjeun deuk dikanarakakeun emang kunaon cek Kangjeng Nabi ieu loba kekurangan kurang naon amal-amal sapotong maksud sapotong kumaha cek Kangjeng Nabi aya zuhur aya asar maghrib aya isya waduh cek Kangjeng Nabi terus kadang-kadang subuh jam 8 malu haji aya jelema nama haji nah deui aya lah bangsa macem-macem ieu geus loba jasa ieu mah nu saralah bae tah ieu mah disna teh deui kana neraka Kangjeng Nabi atuh lain dia Muhammad waduh tanggina henteu urang geus itu tah sebarang sana hadena ku sia malaikat teu gegeraan kana nerakakeun lamun dikanarakakeun siana ku yang dibebaskeun Kangjeng Nabi pohara jasa tak kaje bela na ka umat nu tokos gitu dah ini ke gua tuh kayak lapor heula ka Gusti Allah wah tuh lapor ka Gusti Allah ialah boga syafaatil uzma Kangjeng Nabi jang nyapaatan anu cilaka diurus eta mah ongkos urang deuk ka Mekah di Jidah bermasalah pasporna hese deuk asup ka Mekah ge pohara jasa ditahan deui tapi jol be satria enak dia ieu paspor kunaon emang non coba kaya oh ieu kesalahanana bos langsung ngeunaheun jasa gas amas ieu saya ieu pendi bermasalah balikeun aya nu dibalikeun ge aya teu lulus jalan oge kasalahanna terlalu tinggi ya Allah nah iya begitu Kangjeng Nabi mantes usul ka Gusti Allah kakarat umat pindah tempat ke mana yuk jalan aja ka dia ieu mah jalan surga hayu ka surga masyaallah wow padang sak kulantaran buru-buru ngagulung dininya nalalikrek jelema buru-buru aduh kepungan ila syafaatil uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tah ini susah teh yang gampang ge mah jeung nu sugih barahan teh kabeneran nu sugih nyaba ka lembur eta begitu nyaba aya tah nu ngabejaan Pak aya jelema susah jasa hayang kadatangan oh salah cek nu sugih teh saha itu tuh Pak Anu ayo dari itu ban ka ditu teh masyaallah ku bunga-bungana mencet embe nya set dipeucih susah embe langsung diasakeun geus disuguhkeun begitu disuguhkeun nu di dahar teh polona bae ku eta nu sugih resep polo meureun nu sugih teh polona deui nu sajana henteu di dahar mangkaning di dinyana endek sapoe sapeuting di lembur eta langsung kunyana dipuncitan di alaan polona 10 dipuncit kabeh di ala polona bae set beres kabeh suguh-suguhkeun sapoe eta mah nyana ben juga nu sugih teh kaget nanya ai si polo deui embe saha embe eta ceukna nu hayang kapanggih teh emang nyana boga embe da sabaraha 10 nu dipencit kabeh hah maksudnya kunaon emang tanya coba jelema ka dieu Pak ai bapak ieu nyuguhan polo deui emang kumaha cek jana kula kan hayang bareng di akhirat ayo lantaran sugih aya di bapak pinter aya di bapak barahana di bapak menurut kula ieu sorga engke kula hayang di akhirat ya bareng jeung bapak ka ditu sanajan sakali kapanggih lain masalah eta masalah sorga mah bapak teh jauh jauh ka sorga jauh henteu ngan ieu we ye susuguh ieu polo deui emang kunaon kukula barang kula bencet embe disuguhkeun kabeh saembe nu di dahar ku bapa polo da berarti bapa resep ka polo pencitan kukula jang nyuguhkeun ka resep bapa masyaallah
Wah, recek yang namanya. Geus atuh geus kitu. Tah. Beres. Turun malaikat diutus ku Gusti Allah. Bahwa anu ti heula ka sorga teh jelema susah. Dibandingkeun jeung jelema nu sugih, bedana 1000 tahun. Ya Allah. Dibejakeun melalui ilham kawali bahwa di akhirat heulaan anu susah ka sorgana padahal ya nama hartana sakitu tapi disuguhan ge sakaligus tapi heulaan anu susah ka sorgana batan nu sugih wah geus di mana-mana sedekahna 1000 tahun bedana 1000 tahun akhirat atuh komo nu teu sedekah eta mah sedekah tah deureus ka sorga keneh. Ieu mah nu teu sedekah mah cara si eta atuh wallahu alam. Wallahu alam. Bisa ngaguling lah. Nah, barang ditaliti-taliti diselidik kunaon ieu nu susah teh leuwih teh heula ka sorgana. Lantaran nu susah teh kapan nuturkeun Kangjeng Nabi hiji sedekahna teh anu dipake karesep ku nundek di sedekahan nomor kadua sedekahna teh kabeh nyana boga 10 nyana mah disedekahkeun kabeh aya nu sugih mah boga duitna 10 miliar nu disedekahkeun ana 1 miliar 2 miliar 3 miliar datang ka 5 miliar karak setengah harta aya nu susah mah boga 10 disedekahkeun kabeh jadi disebutna kabeh harta disedekahkeun emang 10 hari itu mah boga 10 miliar ngan 5 miliar nu disedekahkeun ngan setengah harta sieu mah henteu etik malah ngarowotan Ustaz. Nah, itu jauh kalawang surga. Kalawang lagi jauh komo ka surgana. Teh, ka harti. Oh, jadi sedekah teh datang ka teu bogana naon? Beak kabeh. Ya Allah, boga 10 nah ku cinta-cintana. Nah, eta teh kunaon lah? Lantaran nyodakohkeun anu dipake karesep kunyana. Kos urang guari ieu neuk sedekah jang Tuan Abdul Qadir. Aya duit masa juta, merena mangan ge 50. Bahkan 10. 10 ge anu geus anu budak dibere embungeun teh. Budak dibere. Ini apa? Ini uang. Ini mah bukan sejenna. Disoekeun ku budak. Datagawana ngukur diri urang meuli sorga. Aya di jero karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sok gerage. Urang introspeksi diri urang neangan ridho Allah geus datang ka mana. Dah.